sareng Sastro Jabar midangkeun Sandiwara Radio dina bahasa Sunda. Ajian Runggah Geuning. Yelis, singkiat Nyai. Singkiat. Sang Hyang Yelis. Widi nak dirkeun. Yelis, singkiat Nyai. Urang Yelis, kedah singkiat Yelis. Singkiat. Baturai Yelis. Singkiat Yelis. Yan Yelis. Singkiat. Singkiat. sakit. Nyai tong ngantunkeun akang Nyai. Akang teu tiasa hirup tanpa Nyai. Yelis. Sandiwara Radio Ajian Runggah Geuning, gambaran tina kaangkuhan, kabiadaban, angkara murka, sekaligus kaluhungan budi, pangorbanan jeung abadina rasa kaasih sapasang insan manusia. Saha deui anu bisa nglawan aing dina waktu ayeuna? Situmpang geus kojor, ayeuna kari maneh saki anu kudu parakat nyawa saki. Siap pikeun ngaladan anjeun goma. Awas Kasaki. Runggah Geuning. Naskah ditulis ku A. Suryana, teknik sareng montase ku A. Suryana, sutradara Prestiana AS, aransemen ADMS Orkestra. Sandiwara Radio Ajian Runggah Geuning didukung ku para palaku Prestiana AS, Tia Muhammad Iqbal, Deden Mustika, Ridwan Firdaus, Ulpina Willy, Iis Epia, Iis Ansor, Sri Mahe, Sulastri sareng anu sanesna. Dina edaran episode anu munggaran ieu ngabangtung jejer carios sariak kelayung di Tegalan Galeuh Pakuan.
Dina pedaran seri kedua ieu didukung ku para palaku Iis Epia minangka Ma Epon, Prestiana AS minangka Jang Saki, Deden Mustika minangka si Tumpeng sareng si Kodok, Ridwan Firdaus minangka panata acara hiburan, Cece Koswara minangka si Iwung, panata acara sandiwara ku Gea Muhammad Iqbal. Wilujeng ngadangkeun. Tapi cenah mah bahaya oge eta ilmu teh. Namun dipiboga ku jalma anu jahat bisa geger alam kajawaraan. Cek dongeng nini encir mah ajian jagat saketi teh nepi ka bisa numpes karaman sakti anu miboga ilmu aheng rungkah geni anu diagem ku jawara anu katelahna Iwang Sareja alias Ki Durgapati. Sok sanajan eta jawara teh teu palastra tapi cukup keur maruman kana kekejamanana mah. Buktina saprak ijen patutunggalan antara Ki Wira jeung Ki Durgapati. Tara kadang deui aya jawara anu nemahan pati ku eta ajian. Atawa bisa jadi anu miboga eta ajian teh geus palastra. Sabab harita manehna nandangan tatu anu kacidarosana. Awakna boleh deh siga anu kaluruk tapi manehna masih bisa kena kabur dengakeun pakalangan. Tatu Ki Wira oge sarua anjeunna nandangan tatu anu kacida beratna. Malahan istri Ki Wira nyaeta Nyi Sariah mah panepi ka nemahan pati balukar teu kahaja kadipanan tenggelan jarak jauh ajan rukah geni. Mun untung Ki Wira bisa disalametkeun ku lanceukna ku Ki Sanurki anu geten ngubaran manehna nepi ka jag-jag deui. Moal kitu eta sebut teh masihan patunjuk keur Jang Saki pikeun neuleuman eta ilmu. Ma, kunaon emak teh janten ngahulang gitu? Ateuna naon Ujang? Mamang saukur ngarasa hariwang bisi Ujang kamalilaan teuing mikiran eta impian. Assalamualaikum. Punten. Maipon. Punten. Nuju araya kitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha di luar? Abdi mak Kanjeng Syekh Tumpeng. Hai. Oh, Jang Tumpeng. Mangga Ujang linggih. Tuh Jang Saki aya di lebat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Tumpeng. Mangga kalebet Kang. Kaleresan ieu aya kulubuy serang cikopi panas Kang. Sok hadi urang nyadu. Hai, bener ari gegeden nganjang mah. Pribumi ge ngarti langsung nyuguhan. Hai, nuhun Jang Saki, nuhun Maepon ditampi pisan ye. Aduh, mani asa ngageleser karena tikoro kulubuh di banjur kuci kopi. Pugu we mani pedo.
akang kamari ka dieu kaleresan abdi nuju teu ayanya. Karunya we akang teh bilih aya kaperyogian anu kalintang pentingna. Teu naon Jang Saki, da salaresna mah teu perlu teuing akang teh ngan ngahaja we hayang ngalongok Ujang Saki sareng Ma Epon. Akang teh sok diwanti-wanti we ku sakadang aki-aki teh nya di imah cenah majarkeun teh longok Ma Epon jeung Jang Saki. Saha sakadang aki-aki teh Kang Tumpeng? Nya Bapak Akang Jang, Abah Ganda. Ih, karama teh menyebat sekadang segala rupi Kang Tumpeng mah. Atuh dak luhur Jang, beuki kolot teh asa beuki cenewet pisan tah sakadang aki-aki teh. Nembe jika Akang ngomel pedah can nempo sawah malah saminggu ka tukang mapan ambek ka Akang teh. Dah kunaon mangganda rugi ka benduk kitu Kang? Gara-garana mah teu sapira Jang, Bapak Akang teh miwarang pangnempokeun sawah. Nya ku Akang teh ditempo, tapi da angger we sawah teh teu pindah-pindah Jang. Akang teh langsung we mulang. Anu kadua cenah pangmaculankeun galengan balong anu balocor kulantaran parentahna pangmaculankeun nya ku Akang dipaculan eta galengan balong teh. Atuh balongna ge nepi ka bedah lauk ngalencar kabeh. Sabagian mah aya anu katewa ku Akang terus we dijual ka Haji Ohim. Panginten atuh manggana bendung da Akang lepat. Salah kumaha ari Ujang? Piwarang anjeunna pan kitu pangnempokeun sawah nya ku Akang digugu sawah teh ditempo. Anu kadua sok paculan cenah galengan balong teh aya anu bocor nya ku Akang dipacul eta galengan balong teh. Sok palbah mana salahna Akang teh? Nya lepat atuh Kang, maksud mangganda mah anjeunna miwarang nempo sawah teh bilih caina garing sanes mung dilongok wungkul. Anu kadua miwarang maculan galengan balong teh maksudna lereskeun galenganana sanes dibedahkeun balongna. Ari ayeuna Akang teh bade angkat ka mana kitu Kang? Tah ayeuna mah parentahna teh Akang kudu ka sawah kudu maculan sawah sabab bisi kapandeurian tandur ku batur cenah. Nah, bade macul di sawah tapi abdi teninggal Akang nyanak pacul kado nyanak koren. Nah tiasa gitu maculan sawah ku koren Kang. Tah tadi masalah teh Jang nepi ka Bapak Akang ambek teh. Nah kunaon Kang? Nya pedah Akang ngan saukur mawa koren Jang. Tah Jang gara-gara pacul eta Akang sok dicarekan wae. Akang teh jadi keuheuh kana pacul. Teu antap arah dijual we eta pacul teh kasih dirman ku Akang teh. Kang Tumpeng mah aya wae. Ya pasti atuh manggana bendung Akang. Tapi upami peryogi pacul mah aya dua di abdi ge. Mangga canak we ku Akang hiji. Eta mata ka Akang ka dieu teh rek nginjem pacul. Tapi ketang aya hal lain oge Jang. Susuganan wae Ujang rek ngilu jeung Akang. Bari ka mana kitu Kang? Kieu Jang, minggu hareup teh rek era ramean di bumina Juragan Hasan di Galuh Pakuan. Anjeunna bade nikahkeun putrana neng dia ka hiji gegeden tidak ayeuh cenah mah. Tah hiburanna nya eta ketuk tilu jeung kendang pencak cenah Jang. Akang teh geus araratul hayang ngibing ieu teh mangkaning cenah mah rek mintonkeun para juru kawi anu geus kakoncara. Atuh kendang pencana oge rek mintonkeun nyaeta ti paguron kuda putih anu dideluguan ku Mang Dulah ti lembur Baduyut. Oh gitu Kang, atuh pasti ramenya aya kendang pencar Mang Dulah mah. Mang Dulah Baduyut anu lemburna caket lembur urang ieu Kang. Nya Jang, Mang Dulah anu jadi para jisuna teh. Mangga Kang, hayu abdi bade ngiring ka Akang. Tapi eta ge upami kawidian kupun biang. Nya jig wae Jang Saki
Ngan kadewe ulah kamalinaan sing bisa ngajaga diri we ulah aya kalakuan urang anu matak tugena kana hate batur. Tenang, emak tenang. Yang Saki pasti aman. Upami Ameng sareng Raden Mas Kanjeng Syekh tumpeng mak. Eta mani diborong kitu gelar segening jang tumpang. Pamirsa sadaya, lalakon ieu mangrupikeun carita fiksi anu teu aya hubunganana sareng sajarah. Bilih aya nu kasabit nami kasebat daerah atanapi kasindiran lakuning palampahan hapunten anu kasuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walawargi sadayana nyungkeun perhatosanana sakedap ti sadayana walawargi simkuring atas nami Sohibul Hajat. Dina hal ieu nyaeta Juragan Hasan Sarimbit kalih panganten anu nembe jatuh krami anu kahiji ngahaturkeun nuhun ka palawargi sadayana anu parantos tiasa ngalunguhan pangulem ti Sohibul Hajat dina waktos ayeuna. Atuh anu kadua simkuring bade ngabewarakeun yen dina wengi ieu saluyu sareng bewara anu kamari pihak Sohibul Hajat bade ngayakeun hiburan dina acara ngareuah-reuah jatuh kramina Neng Diah Kacep Mardi. Hiburan anu dimaksad nyaeta anu kahiji pintonan jaipongan ti lingkung seni Sariak Layung. Atuh anu kadua hiburan kendang penca ti paguron kuda putih anu diluluguan ku Mang Dulah ti Kampung Baduyut. Tah atuh dina hajat ieu aya oge warta anu enggal. Rehna kapayuna pihak pangagung ti dayeuh bade ngayakeun kompetisi kanuragan kanggo milari tanagi keamanan di tiap-tiap dusun. Mangga kanggo nu aya minat kantun daftar dina waktosna. Palawargi sadayana sakedap deui urang kawitan hiburan dina seni jaipongan anu bade ngibing mangga diwajibkeun daftar heula ka simkuring. Sok mangga saha wae anu bade ngibingan seni jaipongan ieu. Kulawargi sadayana atuh ayeuna waktos sareng tempat ku simkuring disanggakeun kanggo lingkung seni jaipongan Sariak Layung. Mangga kapayun. Jang Saki, ujang rek ngibing moal Jang. Sakalian ku akang rek daftarkeun. Moal Kang, abdi teu tiasa ngibing Kang. Mangga we akang mah enggal daftar, abdi mangantosan we dieu nya Kang. Nah, kitu hade atuh Jang. Ke akang rek daftar heula nya. Mangga Kang, mangga.
sadayana kasingkuring parantos aya 10 orang anu daftar kanggo ngibing di antawisna aya Jang Hadi, Mang Ihin, Kang Rendi, Bah Eman, Jang Abdul, Jang Ilyas, Kang Dawan, Abah Mede, Kang Iwung, Kang Kodok, atuh anu pamungkas nyaeta Kang Tumpeng. Mangga nami-nami anu disebatan tadi tiasa antri naik ka panggung poma jaga katartiban. Yung, kuningan aya si wawalak nu daftar ke ngibing teh oi. Saha si wawalak teh Kodok? Sadoy, atuh, Yung, lian teh si Tumpeng. Iya bener Kodok. Aya si Tumpeng geningan di kasempetan oge Kodok. Uing masih penasaran kasih eta teh. Kumaha lamun urang ganggu we. Lamun manehna amak urang tangtang adu ijen we dina waktu kenang penca. Kumaha tah mun kitu Kodok? Ah bener, gitu oge Wung. Engke pas manehna ngibing, urang ganggu kuduaan. Mun manehna ambek, urang siksa we sakalian tuman. Kulawargi sadayana name parantos sami-sami ku urang kasakseni ibingan ti Jang Ilyas, Kang Dawan sareng Bah Mede. Atuh anu pamungkas mangga dihaturana naik ka panggung nyaeta Kang Iwung, Kang Kodok sareng Kang Tumpeng. Mangga kasadayana wilujeng nonton. Lakadalah Kodok, gening urang teh kabagean ngibing bareng jeung si Tumpeng. Ayo urang ganggu euy, mun manehna amak sakalian urang tangtang ijen dina acara kendang penca euy. Ya oi, ayolah, lamun urang duaan teu kuat, tenang, jang gombar gedar ka dieu. Urang rempog gue ku tiluan, piraku tengah color tasik ka sebelan teh. Gening aing teh ngibing teh pas pisan bareng jeung si Iwung katut si Kodok. Pasti seta duaan mah bakal nyin gara-gara geura. Haha, tapi aing teu sieun. Sok sanajan jeung si Gombar oge ngan rada paul teh mun kidur balai ikut campur kakara aing mah bisa ngimbangan. Kang Tumpeng, tuh penata acara parantos nyauran akan kedah enggal naik ka panggung sorna teh. Nya Jang, ujang daguan di dieu nya kabeneran siga bakal rame ya ngibing teh. Aya 2 mangkel ke eta mah. Mun Kang, sigiatna abdi salempang aya 2 jalmi eta mah. Tenang Jang, tenang. Keun, sugan maranehna teu nyin gara-gara. Palawargi sadaya mangga urang sambut ibingan ti Kang Iwung, Kang Kodok sareng Kang Tumpeng wilujeng nonton.
Elis kadieu teunya. Tita tadi direretan kaditu kadia. Tapi teka tinggali aya Nyi Elis. Itu dijigah Kang Saki jeung Kang Tumpeng. Bener we Kang Saki. Tuh, bener itu mah. Kang Saki jeung Kang Tumpeng. Kang Tumpeng mah malah langsung ini ngaracat kana panggung. Rek ngibing meureunanya. Rek deketan. Mumpung manehna keur sorangan, aing kudu bisa meruhkeun hatena. Itu saha ka dieu si Nyi Dewi? Aduh, sok sieun model kamari-kamari we waktu di Tegalan Gelepakuan. Kang Saki? Kang Saki? Nyalira wae Kang? Aduh. Mung sakitu anu tiasa kapihatur sandiwara radio Ajian Rungkah Geni dina episode Saria Kelayung di Tegalan Galeh Pakuan dina waktos ayeuna. Insyaallah enjing urang teraskeun deui. Hatur nuhun tina perhatosanana. Pernios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah menonton tayangan kami. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.